tiis jecep dapuh di luhur gunung tanjakan geus kakoncara pengkolan geus moal poho palias narajang alas ganeas mika welas daya luhur ditinggal zaman kapungkur ingkang Prabu Jaya perkasa kamasur daya luhur aya cai kauripan caina kadijayaan caina kadijayaan tempatna niiskeun diri nyirnakeun raga salira hirup jeung uripna jalma angin Gusti anu boga bibir pasir nulung kawing longkewang ningali jungkrang hawa seger tiis jecep dapuh di luhur gunung tanjakan geus kakoncara pengkolan geus moal poho palias narajang alas ganeas nu mika welas daya luhur ditinggal zaman kapungkur ingkang Prabu Jaya perkuasa kamasur daya luhur aya cai kauripan caina kadijayaan caina kadijayaan dijarujuk kudu jauh ditarean kudu mangga betaneun daya Sumedang loba jelema ngabumban daya luhur nembe kasanggakeun ku galindengna saha simkuring ke daya luhur karya Amor Group muhun ciptaan Amor Group Ari Amor teh lain penciptana teh Kang Nanu anu nyiptakeun lagu daya luhur Kang Ekon Amor simkuring Kang Ucu oge kalebet eta rumpaka teh ku Amor Group dibeungkeut sadayana ngagaduhan rumpaka ieu Kang Ucu rumpaka ieu Kang Nanu rumpaka ieu non Ekon abdi mah rumpaka abdi mah no cai kahuripan rumpaka kitu mitra oh janten lagu daya luhur tam didinya
Oh ganeas katongo ieu teh pamunutna Adelensa sareng Bapak Kubu Bahim. Munut lagu Kang Ujang cing lagu daya luhur cenah atuh lah sekali-kali. Siap Pak Kubu. Atur nuhun Pak Kubu. Parantos munut lagu nya Pak Kubu Bahim. Pak Kubu Bahim. Atur nuhun Pak Kubu. Aduh, anu salajengna ya. Iya Kang Asep ya, Kang Asep. Sep. Siap. Rek kintun ka Asep. Abi mah moal neko-neko Pak Ujang KBB we hungkul abi mah. Oh, KBB hungkul. KBB we hungkul. Hah? Spesial Pak Ujang. BB we. Gitu. Ari ieu ka ieu tah ieu. Kamu neng ka saha? Oh, ka warga Dusun Giri Harja sadayana. Saha? Ka warga Dusun Giri Harja. Oh, sadayana. Warga sadayana. Ari ieu Pak Ketua. Beli tamide nu tadi kita minum tadi Ka saha? atasnya. Hah? Mohon tamide we itu. Mah kahiji sa Desa Kebon Jati sadayana anu nuju manco wilujeng ngadangukeun tina acara-acara. Nuju nonton bareng di Giri Harjanya. Terus kemudian kanggo khusus Dusun Giri Harja mangga wilujeng ngadangukeun kanu acara ieu calung. Kang Asbo. Seueur abdi mah. Sok seueur ge bae nah seueur ge. Sok ka saha? Ka Pajuya kitu. Nya mohon. Pak Juyaman, Pak Pauju Juyaman. zaman nu di Jatinunggal. Aturan wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun. Ka Jangkarma. Jangkarma nu aya di Cilembu. Awas untung Karma hungkul, Karma Asmara. Oh, Pak Karma Asmara di Cilembu. Aturan wilujeng wengi atuh nya Sok ka saha deui? Teras atuh ka Cak Aci. Ka Jaci. Wah tadi Jati Hurip Cak nya. Aci. Aduh, lain reg-reg kutimal Cak Aci teh. Di Jati Hurip wilujeng wengi anu nuju manco cenah di payunan TV na sawang-sawangan. Aduh terutamina pisan mah ka itu anu tadi ngarequest nyuhunkeun dikintun cenah ti Gobras Group di Lemah Putih. Di Lemah Putih, Cilengkrang. Haturan wilujeng wengi nuju nongton bareng saurna teh. Ayeuna teh cenah hoyong dikintun cenah. Nya Kang Dadang, cenah Kang Dadang eta Kang Dadang di Lemah Putih teh. Pak Di Kadus Cilengkrang. Hah? Pak Kadus Cilengkrang teh pada dang. Oh, lain eta mah. Ai Kadus masih ganteng geus. Oh, pidatona hebat we. Pak Kadus. Teras atuh ka urang lemur anu aya di Bojong Ranca Mulya sadayana teh di wiji-wiji kum. Teras ka urang Kadubulung anu aya di Batu Gulung, anu aya di Sanding, anu aya di Kaduheuleut. Pokona mah ka urang dari luhur terutama. Nuhun Kang Aspo. Wilujeng wengi, wilujeng ngadarangukeun, wilujeng nonton dina payunan TV na sawang-sawangan. Kang Ucu Jebrag. Kintun ka saha Kang Ucu? Atunya kasahana sadayana tos disebatan nih. Keunai bisi kanon itu saha anu osok ngawayang di Tanjung Sari teh? Ada SMTV nage henteu katangkep di sebenarnya teh. Streaming aya ya, ayeuna mah nu teu katangkep dina TV, streaming bisa. Oh, eta teh. Langsung di dinya SMTV titik digital. Muncul. Itu lamun dina HP. Dina TikTok oge bisa. Dina TikTok oge jelas pisan. Mohon gitu mah. Nya kintun-kintun ka urang Cibogo tah anu kaping 11 bade kagungan damel ka Apih Lili pinunjul alok kedua tahun ayeuna tahun 2025. Terus ka urang Congeang. Ka Bapak pakarya saha teh? Oh, ente pakarya. Cekas pisan pokona pakarya ka Congeang mah. Terus ke ieu urang Jati Gede. Ka dulu Ribu Aisyah sok kiriman. Nyanyak urang Jati Gede we sadayana kum eta mah. Kasadayana we Kabupaten Sumedang wilujeng nonton. Di acara non calung kancil di Kecamatan Sumedang Utara, Desa Kebon Jati. Abdi mah sakitu we. Tukang heula, tukang heula. Kan tukang kecrek mah liwat deui we tukang kecrek ngintun kene ya ka. Kasaha? Raka Abdi anu di Bojong Ciakar eta ka Pak Obes eta. Obes? Tah Pak. Obes saha eta teh? Obes ka uwa-uwa tan di Parapatan di lampu merah. Oh nya. Reng-reng anu nyelong di Giri Harja. Sareng Bapak
Mohon. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Atuh teh hilap ka para seniman seniwati anu nuju manco. Priyogi ka uninga engke mah Jumaha anu kapayun bakal tampil di Kabupaten Bandung. Bentar Group. Aderuci, Eli, Ahmes Agus, aya Agus Bagong, rupa-rupa pokoknya mah. Eli, calung bentar di Bandung, nya baris tampil di dia. Gitunya bakal ngumpul di dia calung bentar, ya. Kumaha? Mana namanya meureun biaya? Kena tak kitunya urang saksiannya rekan urang. Anu penting mah calung ti mana wae oge. Atos abdi kontekan ieu nga-WA ti perbatasan Cirebon. Perbatasan Majalengka. Calung eta Baladnanu eta mah. Baladnanu ti Cirebon hoyong tampil di SMTV. Saha? Si Bedod. Lah bedon. Kawing. Ka abdi mah di tengah WA. Ih mani nah mani kieu. Dot, Kang Bedod. Aduh, resep eta mah perjalanan Bedod mah. Oh, tambleg. Nuju nonton. Aduh, nuju manco. Kan rekan-rekan muhun ka Eyang Prud. Eta teh kubu Eyang Prud teh. Kubu. Kepala desa mung disebut kubu teh hayang disebutna teh Eyang Prud. Heh? Asa teh ngandalnya. Ya mah kepala desa Eyang Prud ya. Eyang Prud ya. Tapi lor nya Sutisna cenanya. Tah kitu nya. Tukang kecrek itu sadawa ya pada. Anjeun naon tukang kecrek? Nya. Coba. Ngode. Koncer karunya sakatu sok. Karunya Idem wae cenah. Kasaan lain kasaan cu. Atau saya cekap pada. Pondong. Beneran. Pondong lah. Eke heula. Pondong dilewat. Aduh, tukang kecrek. Itu Pak Cece Obet namanya tengah iya WA Pak Cece Obet. Pak Cece sing damangnya abdi pasti kadinya mohon kadinya. Lain asa teu karasa waktos nya urang ti jam 8 ayeuna geus jam sabaraha jam 10 kirang. Urang bade amit mundur hatur punten rupina calung ti grup kancil Desa Kebonjati Kacamatan Sumedang Utara urang cekapkeun dugi ka dieu bae hatur punten bilih aya kelepatan atuh dina paket non paket rok takolna lalaguana silung sareng pagunemanana kirang lucu henteu mecak hapunten sakali dia hapunten tapi masih keneh aya salagu deui aya salagu deui nyakeun dina judul lagu Ngalang Layung. Hujan kirimis turupun maseuhan gamis murah na citangis sumegruk hatangalengis seseuiteun sok sieun kawas nu barang panggih ngan ukur mawa kasedih kuharianeun anjeun dipisan dingdeungeun
sugan